Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kepada yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG Daljab tahun 2022, perkenalkan, nama saya Tika Yuanita. Saya sebagai guru bahasa Sunda di SMK Aridwan Cintamulya, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Saya tercatat sebagai mahasiswa PPG Daljab Prodi Bahasa Sunda kategori 2. Pada hari ini, Rabu 14 Desember 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran bahasa Sunda dengan materi carita pondok di kelas 11. Untuk lebih jelasnya, berikut praktek pembelajaran yang akan saya laksanakan. Selamat menyaksikan. Serta diajar, ayo orang ngadoa di nama sewang-sewangan, ngadoa di kawitan. Ngadoa rengse. Alhamdulillah tunun KM Fauzan anu tos mimpin doa kanggo urang sadayananya. Urang bismillah. Cing ayeuna ku ibu urang di absen heula. Ayu Ledia, udur. Ayu Dwi, udur. Enda, dongkap. Terasan Dea, Widi. Fauzan, Fitri, Gina, Harla, M Sidki, M Rizky, Mutia, M Parabi, M Parhan, Uswa, Widi. Kanu nuju teu damang, mudah-mudahan enggal damang. Amin. Mugia enggal biasa diajar deui sapertos sabihara-sabihari. Cing, sataacan diajar tingalin heula sabudaran hidup bisi aya runtah. Alhamdulillah sayanya kelasna bersih di dieu mah teu aya runtah. Kade ronjatkeun kabersihan kelasna, margi kabersihan teh sabagian tina iman. Satacan kana materi, Ibu baris ngayakeun heula pretest dina kuisis. Ibu atos kabagikeun link kana grup kelas, sok mangga buka HP-na terasan lebet kana linkna. Alhamdulillah urang kenging pinunjul dina kuis carita pondok ieu. Nya eta Enda Empra kanggo Enda. Alhamdulillah berarti hidup tos aya tah pemahaman ngawitan ngeunaan materi carita pondok. Minggu kamari urang teh baris diajar ngeunaan panata acara. Urang geus diajar kumaha panata acara, syarat-syaratna terasan kumaha prak-prakanana hidup jadi panata acara. Tapi ke laungan minggu ayeuna hidup teh baris diajar ngeunaan naon? Baris diajar ngeunaan carita pondok. Eta terasan manfaatna atuh diajar carita pondok teh
pangaweruh media hiburan anu henteu matak pikaboseunneun. Tah, nu kahiji cenah bisa menangkeun inspirasi dina carita pondok nu dibaca. Munculna imajinasi teh hiji ide teh nyaeta tina maca. Anu kadua nambahan pangaweruh urang. Ya, pangaweruh urang teh bisa nambahan ku cara maca oge carita pondok. Diajar ngeunaan carita pondok. Anu katilu salaku media hiburan anu teu matak pikaboseunneun. Tah eta manfaat urang diajar carita pondok. Terasan anu janten kompetensi dasar. Anu janten kompetensi dasar dina carita pondok nyata kahiji 3.2 menganalisis isi, struktur dan unsur kebahasaan carita pondok. Sedangkan indikator pencapaian kompetensi anu kudu kakontrol teh kahiji nya hidup teh kudu bisa nimukeun wangunan jeung ciri-ciri carita pondok. Hidup kudu bisa nganalisis eusi, rasa nafsirkeun unsur-unsur carita pondok nya. Anu pamungkas hidup kudu bisa ngindekeun wangunan jeung unsur-unsur carita pondok. KKN anu kudu dihongkal ku hidup teh nyaeta 78. Mun? Nah, satacana ibu bade nangos heula. Cung, bisi aya nu tos ngagaduhan pangalaman maca carita pondok dina bahasa Sunda, Cung. Ibu kantos maca cerita pondok tina majalah Mamle. Alhamdulillah tuh aya nu kantos maca carita pondok dina majalah Mamle. Minggu kamari ibu tos mancenkeun ka Hidap. Hidap ngaradak teu buku kumpulan carpon. Ngabantunya kanggo Hidap mah. Sok acungkeun. Nah, sae. Pak Ujan geuning teu ngacung Pak Ujan? Abdi mah bade ngakses dina Ipusnas, Bu. Ngakses dina naon? Dina Ipusnas. Tah dina Ipusnas. Urang janten wangun salah sahiji aplikasi perpustakaan nasional nya. Tidinya seueur buku-buku aya kumpulan carpon, aya novel bahasa Sunda tuh aya nama tos canggih urang teh perpustakaanna tos biasa secara online. Cik ibu hoyong pamacakeun aya naon wae tidinya kumpulan carponna Kauza. Aya surat kereka sawarga, urang Sunda Muga Haji, Nenggaran, aya seri Sunda Lana Tiru, Lungkarana Langit Rasa. Tah tidinya seueur pandannya. Janten teu aya alasan ayeuna mah kanggo hidup ahli maca. Di mana wae, iraha wae hidup teh biasa maca. Ayeuna ku ibu baris diwarnokeun karena salah sahiji wangun carpon tapi dina wangun film ieu mah. Nya, dina wangun film pondok namina ekranisasi carita pondok antara D jeung D karya Cireti Isnendes. Tah, eta teh ekranisasi carita pondok salah sahiji wangun carita pondok anu dirobah jadi film pondoknya. Kumaha rame teu? Rame, alhamdulillah. Terasan ayeuna mah mangga hidup maca heula tina kumpulan carpon atanapi tina majalah bahasa Sunda anu ku hidup geus dicandak sok baca heula sadayana. Paujan bade dina Ipusnas sok buka heula aplikasi Ipusnasna. Nada maca naon nada? Murwi ibu Karya saha? karya Cireti Isnendes. Cik, kumaha carita
geus diburat di ajarna. Kumaha atos maca carita pondokna? Resep maca carita pondok teh? Cing, lamun hideung tos maca aya teu nu tiasa ngajentrekeun wangunan carita pondok? Abdi Bu, carita pondok nyaeta carita ngeunaan kahirupan sapopoe anu dicaritakeun sacara basajan. Naon anu ditepikeun ku Sidki yen carita pondok teh ngeunaan carita kahirupan sapopoe anu dicaritakeun sacara basajan. Tangtuna dina carita pondok teh aya unsur-unsur caritana. Cik, naon wae unsur-unsur carita dina carita pondok teh? Ibu, unsur-unsur carpon diantawisna nyaeta tema, palaku, galur, latar, sareng amanat. Tah, sae hidupnya. Tos tiasa nyidepkeun unsur-unsur carita dina carita pondok. Cik, pian deui naon wae? Tema. Terus? Galur. Terus? Palaku. Naon deui? Amanat. Tempat asal suasana teh disebutna naon? Ayeuna urang semikeun naon nu dicindakeun ku hideung sareng teorinya anu dipara ilmuanna. Wangunan carita pondok. Wangunan carita pondok teh numutkeun Profesor Iskandar Wasid. Naon cenah pamacakeun Ramdhani Sintari? Galur cerita kreatif basajan lantaran jumlah kejadian ceritana antara musik karena hiji kejadian utama mangrupa hiji episode jeung palakuna oge puluhan ribu. Tah, ieu teh anu tadi pamadi Sidki yen carita pondok teh carita anu basajan. Ieu teh sami nya sareng teori ti Profesor Iskandar Wasid. Yen carita pondok teh disebut basajan teh kulantaran museur kana hiji kajadian. Terasa mangrupa hiji episode nya mun hiji kajadian teh. Palakuna oge ukur sabaraha hiji? 2. Ukur 2 atawa 3. Tah eta ngeunaan carita pondok. Atuh ayeuna sajarah gelarna carita pondok. Cing pamacakeun kunaon tah? Sintari kunaon tah? Sajarah jeung Kamkaran carita pondok. Tahun 1830 medal buku kumpulan carita pondok Munggaran nyaeta Dogdog Pangarewong karangan GS. Nah, Dogdog Pangrewong. Dogdog Pangrewong karangan GS. Lamun dibandingkeun jeung buku kumpulan carita pondok Munggaran Dina Sastra Indonesia nyaeta Teman Duduk karangan Muhammad Qasim anu terbit tahun 1836. Dogdog Pangrewong terbitna genep tahun leuwih ti heula. Tah, ningali. Dina sajarahna yen carita pondok dina basa Sunda teh terbitna teh leuwih ti heula genep taun. Tuh. Timbatan carita pondok dina basa Indonesia. Ari basa Sunda mah gelarna teh dina tahun 1830 anu judulna Dogdog Pangrewong karangan GS. GS teh inisial nya. Dibandingkeun jeung carita pondok Teman Duduk karangan Muhammad Qasim. Nah, papasingan carita pondok nurutkeun Faturrahman, Taufik Faturrahman. Cing aya naon wae pamacakeun Rizki? Kahiji aya Carita pondok biasa, 2, carita pondok absurd, 3, carita pondok liris, maupun carita pondok humoris. Nah, jadi jenis-jenis tanapi papasingan carita pondok teh sabaraha hiji? 4.
ramenya ieu mah caritana. Rame pisan Ibu. Sok teraskeun deui analisisna. Nuhun. Sok tah sawalakeun deui alta pedena sok sareng kelompok saya. Sok teraskeun. Jagakeun isi carita pondok anu dibaca ku hideung. Arieu nganalisis naon kelompok ieu? Dehem, nya juga sarpona dehem. Karya saha dehem teh? Wahyu Wibisana dina kumpulan carita pondok naon? Sok, nah teraskeun deui baca sawalakeun deui sok. Ieu oge sami kelompok Tikul P Pertikam Pajaratan Cinta. Sami sok analisis deui. Mana ieu carpona mana? Buka. Sok pilih judulna nu mana? Anu baris dianalisis. Nah, ayeuna mah wawakil ti tiap kelompok sok kapayun pikeun macakeun hasil analisisna ngeunaan geus carita pondok jeung kumaha kidap nafsirkeun unsur-unsur carita pondokna. Sok ku wawakil tiap kelompok tiasa ditepikeun di payun. Sok kelompok hiji heula, kelompok Patram kapayun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasta abi nada wawakil ti kelompok Patram bade ngaduwikeun hasil analisis carita pondok anu judulna Muruy. Muruy salah sahiji carpon tina kumpulan carpon surat penting Pustakawati Patram. Pangarangna nyaeta Cireti Isnendes. Kaca ka-78 eusi nyaritakeun ngeunaan Manik Citahayati anu papisah jeung kabogohna lantaran bapak lalakina henteu doa kana carita tresna. Teu doa kana carita tresna. Salian ti eta anu misahkeun ka tresna teh nyaeta kabogona resep ngaruksak alam. Contona eta lalaki teh rek nyieun pabrik tuluy kokotonna dipikeun ka Citati. Hal eta anu ngalantarkeun pasalingsieungan surti antara Manik Citahayati jeung kabogona Umar Mahendra Raya. Temana katresna palaku kahiji Manik Citahayati watekna hiji wanoja anu teu babari elehan sanajan ditinggalkeun ku kabogohna pikeun tetep nikanyaan nikaheman alam sabunderanana. Anu kadua Umar Mahendra Raya watekna hiji jajaka anu sarakah pikeun nyumpunan kasarakahanana manehanana oge tega maruksak alam sabunderanana anu geus mere kahirupan dina kahirupanana. Galurna nyaeta maju latar tempatna walungan Citati. Kaunggulan carpona ieu carpon sae pisan kanggo dibaca ku sadayana komo deui ku urang salaku generasi milenial sabab caritana ngamotivasi pikeun ngajaga alam. Tong elehan tapi kudu jiga Manik Citahayati anu mikanyaah jeung mikaheman kana alam sabunderanana. Mung sakitu hapunten dina sadaya kalepatanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kelompok 2 panggung wayang kapayun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasta abdi mutia wawakil ti kelompok panggung wayang bade ngaduwikeun hasil analisis carita pondok anu judulna Timburu. Judul Timburu nyaeta salah sahiji carpon tina kumpulan carpon panggung wayang. Pengarang nyaeta Aam Amadja. Kaca ka-23. Eusi nyaritakeun ngeunaan Aam anu rek lalajeng pertandingan basket antara Ceduna jeung Betilu. Nalika keur main dina panto kaluar karehet Herman anu keur ngaleng awewe. Aam geus teu puguh rarasaan ambek kapogung paingan Herman teh geus lila taraka imah. Sing horeng geus ngaheureyan awewe. Dina pikiran Aam. Beuki teu puguh anu antukna Aam ninggalkeun tempat pertandingan basket. Di tukangan Aam, Herman mundak tuluy ngageroan. Sing horeng eta awewe anu ngangaleng Herman teh nyaeta lanceuk Herman. Temana silih asa.
Palaku kahiji nyaeta Aam anu watakna timburuan. Kadua Herman watakna Satida. Galurna nyaeta galur maju. Latar tempat di Stora. Amanat anu hayang ditepikeun ku pangarang nyaeta tong gampang timburuan ari can nanyakeun atawa ngabuktikeun ku sorangan. Sakitu anu ngapihakeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayeuna kelompok 3 sawidak carita pondok kapayun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wasta Muhammad Siti, pewakil di kelompok sawidak carita pondok. Bade ngadugikeun hasil analisis carita pondok anu judulna DHM. DHM salah sahiji carita pondok tina kumpulan carpon sawidak carita pondok. Pangarang Wahyu Wibisana, kaca 43 anu eusina nyaeta nyaritakeun ngeunaan tokoh kuring anu neangan bidan lantaran pamajikanana erek ngalahirkeun. Sing horeng eta bidan teh urut popotanganana. Sapanjang jalan anu diliwatan mangrupakeun tempat paninengan. Teu aya carita bisa dikedalkeun iwal ku cara ngadehem. Kitu oge popotanganana waktu rek tepi ukun ngabales ku cara ngadehem deui. Temana silih asih, palaku kahiji kuring watak resep ngingat-ingat mangsa katukang. Palaku kadua manehna watakna tigit teu gampang kagoda. Galurna mundur flashback nyaritakeun mangsa katukang. Latar tempat sepanjang jalan panindengan. Amanat anu hayang ditepikeun ku pangarang teu meunang ngingat-ingat mangsa katukang, lamun bakal nyilakakeun kahareupeunana. Sakitu nu dipikahatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelompok 4 Cirkomen tepi ka pajarakan cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wasta Nathan Setiapodi mewakil di kelompok tipe Ben tepi ka pajarakan cinta bade ngadugikeun hasil analisis carita pondok anu judulna Pulpen. Pangarangna nyaeta Hermawan Aksan. Kaca K25 eusina nyaritakeun ngeunaan panumpang anu dina beus meuli pulpen warna beureum. Padahal manehna geus apal yen eta pulpen teh pasti eueuhan. Tapi kulantaran pulpen beureum eta manehna jadi deukeut ka hiji awewe. Kulantaran ngarasa bungah tuluy manehna ngadumakeun sing loba nu meuli eta pulpen. Temana silih asih, palaku hiji kuring watekna bageun daek meuli sanajan manehna geus apal yen eta teh barang butut. Galurna galur maju, latar tempatna jero beus ruangan kantor. Amanat nu hayang ditepikeun ku pangarang tina unggal nyaeta tina unggal kajadian pasti bakal aya di imahna. Sakitu nu kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, hatur nuhun ka sadayana kelompok anu parantos aktif. Nanya, ayeuna ku ibu hidupnya baris devaluasi cik nepi ka mana pamahaman hidup sacara individu. Ayeuna mah dipeunteun sorangan-sorangan. Anu tadi mah per kelompok, ayeuna mah rek sorangan-sorangan dipeunteunna. Sok midei ka tempat asalna masing-masing. Cik muke ku ibu baris dipeunteun saha anu
soal evaluasina. Terus CF wakosna. Lupa rapi, lupa ha. Jarangnya. Jarangnya mana? Ya, ada ibu harus dikeunkeun saha anu kenging nilai anu pakadeuna, saha anu kenging dikeunkeun anu kira. Alhamdulillah, ya. Tos kenging dipeuten tos kenging ta. Ti dia teh seueur anu kenging nilai 100 epak ta. Sadayana para tulus tos nyaho KKM 78 nilai kang alitna 85. Tanya wilujeng ka sadayana. Hideung terus ngerjakeun soal evaluasi. Sok bisi aya nu rek naroskeun ka Ibu. Sok kumaha? Ibu, ari bahasa Sunda digunakeun dina carita pondok eta kangge bahasa Roma. Ari carita pondok nya anu tadi dibaca hideung eta ngangge bahasana bahasa Roma atanapi kumaha? Cik sataacan di walau ku Ibu sok sanu bade nyobian wawalan. Sok kumaha eta? Sabada tadi maca carita pondok kapiten yen anu digunakan teh bahasa Sunda Roma nyaeta bahasa anu ku urang dianggo dina sadijengkeun. Harus pisan. Berarti hideung teh tos biasa nganalisis jeung nepikeun ka bahasa anu dipake dina carita pondok teh kumaha. Laras tadi anu ditepikeun ku Enda yen bahasa anu dipake dina nulis carita pondok teh make bahasa Roma, bahasa urang sapopoe. Nah, kudu maca teh gampang kapaham, gampang dipika ngarti kitu nya. Janten teu kenging seng-seng sok anggo bahasa sapopoe, bahasa Roma. Eta. Cing ayeuna aya teu anu ngagaduhan tadi sabada maca ieu mah rame pisan nepikeun ka ayeuna teh hayang maca. Abi kantos maca carpon supir angkot tina kumpulan carpon surat penting pustakawati Patrem karya Imas Rohilah. Eusina teh ngeunaan Windy budak SMA anu kapempeongan ku supir angkot padahal mah supir angkot eta teh tos nikah. Tah eta nya aya hideung tadi maca ngeunaan carita pondok. Tuh bakatin ku resep macana nepi ka inget wae ngeunaan caritana. Tah eta ngeunaan carita pondok. Ayeuna aya nu bade nyindakeun ngeunaan pangajaran carita pondok sok kumaha? Rela. Jantan carita pondok teh ngabogaan ciri-ciri nyaeta galur caritana relatif pasajan. Lantaran jumlah kajadian caritana henteu museur kana hiji kajadian utama mangrupa hiji episode jeung palakuna oge ukur 2 3. Hatur nuhun kana Ela anu tos nyindakeun ngeunaan materi dinten ayeuna. Cik, ku Ibu diulihan deui. Naon aya wangunan carita pondok teh? Nyaeta karangan penulis anu relatif pasajan. Karangan tinulis fiksi anu relatif pasajan. Ditingali basajana teh tina naon? Latarna kumaha kawatasanan keun? Kawatasanan. Ai palakuna? 2 3. Nah, palakuna oge 2 tanapi 3 urangnya. Ayeuna unsur-unsur dina carita pondok teh naon wae? Alhamdulillah. Tah dina poe ieu teh dina lowongan ayeuna hidup teh geus diajar ngeunaan naon? Carita pondok. Cik, di belah mana anu ku hidup dipika resepna? Bagian maca carita pondok. Bagian maca. Ai anu dianggap hesekna? Dina basana anu can dipika pahamnya ku hidup. Tah, pikeun kekecapan anu can dipika paham ku hidup
ku hidup tuliskeun dina buku catatan teh jieun hidup teh. Contohna tadi doa teh naon nya teh pilari dina kamus. Oh doa teh teu panuju misalkan. Papacangan naon ieu papacangan teh terasratkeun. Engke hidup oge bakal ieu ku kadanga basana bakal seueur kekecapan bahasa Sunda hidup. Muhun? Atau tadi diseratkeun kecapanana? Sae pisan. Tah, pikeun laungan minggu hareup hidup teh baris diajar nulis carpon. Sok di ayeuna hidup latihan heula nulis. Hidup bisa maca heula, nah harek tina buku paket, nah harek tina misalkeun kumpulan carita pondok nya kumaha cara nyieun carita pondok teh. Nah harek secara online tadi ceuk paujan teh dina Ipusnas nya. Ayeuna mah seueur majalah Sunda online. Sok ku hidup mangga pilarian hidup diajar leuwih jero deui nya. Latih deui ka parigelanana. Muhun? Sok ayeuna mah beberes. Sok paujan kaen pimpin heula doa. Setelah can wangsul, hayu urang ngadoa dina manehna sewang-sewangan, ngadoa di kawitan. Ngadoa rengse. Alhamdulillah kanggo laungan ayeuna parantos rengse, mudah-mudahan kagiatan pangajaran dinten ayeuna sing dijantenkeun ibadah. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalam.